minha amiga desce com o dedinho na boca, boca. Oke, dia acara anyarnya di Ngawadang TV-nya. Jadi kayak di dia bakal ngundang pemain-pemain Ngawadang TV. Dia bintang tamu pertama ya. Egi, sehat Gi? Sehat. Pertanyaan pertama ya, bisin loba nu can nyaho nya. Ngaran asli Egi sebenarnya. Ngaran asli sih Egi Mulyana, ngaran asli. Lamun Egi Saputra eta ngaran samaran. Ngaran samaran ya. Iya. Berarti nu asli mah Egi Mulyana. Iya, Egi Mulyana. Oke. Masih sekolah ya? Masih Kelas berapa ya? kelas 2 SMK, Jurusan TKR, PKR. SMK genap ya? SMK genep. Oke, Egi pertama masuk di Ngawadang TV eta karena diajak apa karena kumaha ya? Eta teh pertama diajak ku si Ince. Nah, diajak. Pertama main Ngawadang TV teh diajak. Dina film Dina film perselingkuhan si Pipi jeung si Rian jeung si Ince. ketawa selingkuh teh. Nya, Tapi dia jangan sakedeung bang Egi nya nya. ngasakedeung. Bagian akhir tuh. Ingat pas naon eta? Pas pinjaman motor. Nyokot kunci di Sirian. Nya, Jadi ceritanya Egi teh nyokot motor na Sirian. Ya. Sirian eta pura-pura kaya. Oke. Film anu berkesan tina Egi ya, tina seluruh film Ngawadang TV. Kira-kira si Egi paling seru ya film. eta paling seru eta Barbar. Sebenarnya nama Barbar paling seru eta. Itu motor teh ya? Nya, motor. Seru ya kalau nonton itu. Ya. Oke. Berarti enak keseharian mau nyian video Kesan sekolah, kadang-kadang sekolahnya mundur melibur teh paling HS yes. jeung dahar. Masa sih kore mau nyian film ge cuaca na kieu nya. Nya. Semoga kamu kok. Oh, enggak boga. Orang mana? Orang Tasik sih. Jauh ini. Jauh, LDR biasa. Ting saling percaya banyak. Nya. Kurang teu yang deket. Eta ngejodohna meureun gitu. Sesinya Dipanggilkeunna. Ya balik deui ka film ya. Nya. Kaharepna hayeuna ya ini. Bisi aya masukan ya. Ayeuna masih min barbar gitu. Cuacana ku kieu cuacana. Saya Nya hujan bae. cek kayak gini susah tuh ya kalau misalkan ke zaman virus kia gitu maksudnya tina sakolat terus tina nyin video orang rada hese nih lembangan kemana gitu Sebenarnya mah sih hese gitu. ngaganggu ya Ngeganggu. orang ke pantai kemana nyin film Nya, tutup berem bari jeung motor sok eueuh teh. eta kendalan Nya eta kendalana. tapi lain ku hayang ya nyin video ka jauhnya Nya lain ku tayang. tina dana ya dana tina motor motor. kawe boga beraha bersaudara ge 2 tilu nya ge 3 nya ge. 3. tilu berarti ge anak Anak kahiji. kedua lalaki Nya kadua lalaki eta. tilu Katilawe. berarti aina kelas 2 rencana misalnya geus lulus ke mana gitu Asus eta panik keren lah panik asunan pegawaian sebenarnya mah geus lulus eta langsung nyam pagawean lamun aya pagawean. Nya lamun eueuh pagawean paling bisa nyin video gitu. ngisi waktu Nya ngisi waktu luang nyin video. Mai loba nu ngomong senang Ngawadang TV ku ada ngupload ya menang di salah saja eta cuacanya terus ya masih pernah makan maksudnya sekolah mulai aktif ya Nya. jadi macam strategi tingginya video eta Eta nyin video eta gitu kumaha nya. Nah eta mah geus ku kituna beh.
pasti lain ku tayangin videonya Ya, yang ketayangin video. karena aku ya sibuk ya nama. Jadi tempat ala kadar apa ya? Lain ku tayang itu di studio bagus ya. Cuma podwah podcast sisi sawah tuh. Diberi mah sebenarnya. Cina lagi enak boga YouTube, channel YouTube. Ya, boga saya tage formulasi Nah, ngaran channel nak. Kayak promosikan dia. Egi Mulyana. Egi Mulyana. Iya, Egi Mulyana. Terus lo subscribe. Masih di bawah. Bawahnya. Ya, bawah. Lumayan lah berkarya. Hmm. Oke. Mungkin ya segitu bahalnya di podcast kali ya. Karena geus meureun salobana nyaho lah gitu tentang Egi. Iya. Ya. Ya, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.